Jalik dina bangga baru kena ngahurung baru nyawang anu dipayun pengantin anu bagir sedih mana nak muyu imut kesepanuta waratos manga bulan-bulan lami daya nyerata waratos di medan perang nanging anu gelisah dan pengantin anu bagir sarata manah sabar pasrah ikhlas turela jujur sarta setia. Sorry kalau sorgen pengantin ahli waris pengantin ayah Jalik dina bangga baru kena hurung baru nyawa anu dipayun sedih manah nak muyu imut kesepanuta waratos manga bulan-bulan lami daya nyerata waratos di medan perang nanging anu gelisah sarta manah sabar pasrah ikhlas turela pengantin anu bagir jujur sarta setia. Herang kacidang naon anu dibilang jauh ke di sejarah hoyong suka-suka kereka simpatian pengantin anu bagir cinta duduluran najan linglung jalan pengantin aduh buka cintaan aduh iya karasana anu kena mabok asmara hoream segala rupa gara-gara mabok cinta tipe tinggi tetip rasa re mamah nung iping anu bagir tiberangat tengenada inget baik kamanehna anu keur mabok asmara gara-gara mabok cinta tenu kolot tenu orang kabeh ke pasti ngalaman kamu nuke kaedana ayah mama sor ayah cerita ini iya suara teh mending ngareuneuhannya ngareuneuhan alah Yanti kamu Boski Audio aduh iya karasana pengantin deui anu keur mabok asmara hoream segala rupa gara-gara mabok cinta tipe tinggi tetip rasare diperangat dengan dahar mamah nung iping deui ingat baik kamanehna anu keur mabok asmara bebende siap mending ayo ngeunaheun bebende ya tukang kendang.